Duh lumayan gening rongsok teh dikumpulkeun mah meni loba. Kenah. Rongsok. Si Mang Rongsok. si Mang rongsok. Rongsok. Naon ieu mah? Bu, bade ngejar rongsok. Heuh ya Ujang, aya tah lumayan jeung sakilon beas mah. Mak, namanya seeutik pisan ka mana tukang teh loba mah. Geus eueuh da, beak. Loba. Heuh kitu. Heeh. Hayu cing Mang Tempo. Kala cup daguan. Oh, siap. Mana burik pan rongsok teh geus beak. Lain gitu mah. Pisan batu bae mah make politik. Kesian batu. Heeh, ame rada berat. Aya kitu burik. Awas. Oh, nya lumayan. Sok mana di batuna? Tah, ieu hiji mah. Mun urang doraka burik. Tah. Moal geus layap berat sakieu. Ya betul. Tuh. Oh, kapanggih kitu ku si Ucup teh. Moal mah amah. Ya, kalau heula tah cup. Di bora coba. Tanya orang tinggali heula. Wah tinggali ieu mah geus puguhan kardus aya yeuh. Tah, kardus barang bagus semuanya oge tuh. Oh, nya atuh. Kaleng segala rupa ieu mah campuran. Tinggal kilo. Campuran eta teh sagala aya. Urang murah teh ieu mah bisa dikadang. Siap. Pra. Kana kiona butut euy. Tah urang mah. Delapan kilo. Oh, 8 kilo. Jadi Mun. sabaraha sakilona ayeuna? 2.000. Oh, 2.000. Berarti jadi dalam 2.000 tambah 16. 2000 tambah 8. Jantan 16 teh. Oh, jantan keleplas. 16. Teh. Nya. Turun nya. Kayak lamun misalna aya deui ka dieu we nya. Mohon teh siap. Ya, matur nuhun. Ya, Wah, berhasil. mana pinter geuning otakna. Wah, yang gajar itu burik Oh mah. iya penggajian we. Cucu pesan ka dieu wae, aing mah pamajikan jabaning sok sieun ka dieu manten. Di mana kena ucup sia teh. Rongsok. Tah. Mang ka dieu, Mang. Naon, Mang? Iya. Abi teh bade ngecari ieu. Wah, saeutik eta mah. Pan 20.000-an. Lah sok kilo we heula kilo. Lah, enggeus, ngumpulna teh di kilo. Tugas kudu ieu dua. Enggak rusuh. Sok kan. Kek. Nah, yuk. Ayo aya batuan ujung genteng. Ari akang misalnya genteng sareng batu ya mah. Aing mah mau mendasi kek. Aing mah ieu mah. Oh, mana we abi teh alih profesi. Tadi ti ditu aing meuli. Udah coba tuh dibuka. Ya kumaha tuh ya enggak abi rusuh ya. Aing cingelawan aing mah. Ih. Bisa isi abi manten ka dieu. Enggak. Batu genteng. Enggak kan rusuh abi ya. Ya edan tukang rongsok deh.